Ah, mama mau duitnya meuli dina nu kitu. Ma, pas zaman Jepang mah geus sirup. Ieu teh kadaharan emak keur leutik, anjangan teh ngadahar nu kieu. Si mau nitah barang gawe teh nu bararanggasan, kudu hese. Ari cia kalau Malik nyetak porongos cara ge aing nu nitah nu ngadat. Atuh dah mang sing pararugu gramang sing talete aing tah gawe teh. Jor teh teuing lah daripada musingkeun mah. Keur dahar sango geus asak lain. Yeuh mah buruang dahar geus sagal anggeus. Indah-indah budaya ngajamurnakeun kasenian. Neneng gerah hudang. Ongkoh rek milu ka warung jeung emak. Kumaha neneng tunduh keneh. Neneng maneh teh sapeuputing sare hayo we ngomong tunduh-tunduh wae. Lamun moal milu emak rek indit sorangan. Kalau atuh mah neneng ge bari hayang jajan. Heeh sok buru atuh gerah hudang, gerah kacai, jabang mah teh rek ka sawah. Ma, tapi neneng hayang jajan. Heeh hiap matak ge gerah hudang awewe mah. Ka mana budak teh kacai teh meuni kuat ka lila-lila teuing. Neneng buru meuni lila-lila teuing. Mak, neng mah hayang jajan pisan geus lila teh jajan ka warung. Heeh nam hayang jajan naon jeung mah wang ka warung. Meuni jarauh pisan neng hayang ka warung teh. Pan tadi nama emak teh nuturkeun bapa boga imah di dieu teh. Ma, ieu mah meuli naon ka warung teh? Ih, pangabutuh we atuh neng pan emak teh rek ka sawah rek tandur. Heeh neneng maneh haji teh meuni ngahur ka dieu. Geus malah cuma pindah mana warung teuing. Heeh pan emak mah teu boga tanah di dieu atuh neneng. Kau mana neng teh di dieu yang ngaji teh di dieu meuli jarauh pisan. Heeh keun be neneng nyiar ilmu mah jauh oge leukeunan we. Ma, meuli loba jajanan di warung teh mah. Atuh ngaranna ge neneng di warungnya pasti loba. Assalamualaikum, Cek. Sok neneng rek meser naon, emak bari rek balanja.
Mak neneng mah kan ciki mak. Atuh meni kawas budak neneng jajahan teh. Kan geus lama teu manggi-manggi ciki. Ceu aya naon rencang sangu? Aya asin, aya putih. Ayo. Tengok mah eta. Neneng mah yang ieu mak. Heeh, kopoe atuh neneng. Neneng tos jajana. Entos ah mak. Mak mama mau duitnya meuli dina nu kitu. Apa neneng bisi murah gatuh? Nang bogor neneng. Teu nuhun. Nah, sami-sami. Mak ieu teh meuli naon wae? Meuli dengan sangu hungkul mama. Kadia teh ukur kitu pangabutuh teh. Kebayang sekolah teh ka dieu neneng mah meuli jararau pisan. Cara rape. Mak buru atuh na kenaon mak. Kela neng mate keur nilikan tangkasang cau tapi geus eueuh. Nam we atuh neng gerati heula. Bu ah yang bareng jeung emak neng mah. Mak, neng mah aya di sosok ieu teh mah sok eung pisan ai balik lagi teh. Heeh, pantes we atuh neneng rek keung oge. Da ieu mah sasak zaman Jepang. Mak ai pas zaman Jepang mah geus hirup. Ai maneh abah maneh oge keur leutik pisan. Berarti mama teh nyaho ieu ngajian sosok ke zaman Jepang ieu. Ya heuh atuh neneng aki maneh ge nyaho apaleun nyaho henteu. Tah neneng harendong arasa kop geraalaan. Mama ka anak teh diserokeun jeung sangkurileung. Meni di titah ngadahar calendong. Enak teh. Meni amis kieu neneng. Abong kena orang leuweung mah meni sarakah. Lain sarakah atuh neneng, ieu teh kadaharan emak keur leutik, anjaran teh ngadahar nu kieu. Paingan mah puluh tiga manuk. Maneh mah ari kakolot teh sok padu merenah wae. Tah mak, neneng mah capek nanti mau balik ngaji teh sok di dieu yeuh. Capek balik ngaji balik sekolah. Heeh neneng keun bae we atuh keur neangan ilmu ulah sok bari aral. Dengareuna sateh peda saminggu mak, ayo mang tahun-tahun mah minuk kieu neneng rudet. Heeh ke lamun boga milik emak urang pindah ka lembur ameh loba batur. Mak sia teh ilaha baikna menyayasan. Can anggeus panan pagawean di iteun mamangna oge. Mak ayeuna teh emak rek di sawah nu mana?
Eta rek ngabantuan anu di Mang Ajo ayeuna mah. Pan Mang Ajo teh rek mawa nu garawe ayeuna teh bari emak rek bebantu. Matak neneng diajar ngasakan, da mama rek ka sawah. Mama palingan giat ngajak jajan ek nita we meureun ka neneng. Maneh mah osok sangkut pautkeun jeung jajan, pan maneh keneh nu hayang jajan mah. Oh yep ah mah bisi barangeun. Tong lompatan atuh bisi labuh maneh teh siga budak leutik wae. Emak deh ka sawah heula, neneng diajar barang asakan. Mak nama kenaon eka sawah we ngati ngaca. Lain ngaca atuh neng, emak teh bisi ramijud we nya gere ka sawah. Mama meniha bendang dan alabatan ek beger di sawah. Gandeng maneh mah kalah sok ka mana wae, isuk keneh geus pi omongeun. Nah, mama ngomong teh kalah narikan. Da maneh mah pi omongeun hirupna. Oh jijik eka sawah mah kageus asak dahareun ku neng di gerohan. Ari maneh 6 bulan naon atuh eta? Pan belum hayam teh aman nu pamere peuting. Si mau nitah barang gawe teh nu bararanggasan kudu hese nepal suluh teh. Neng neker naon mana neng? Aduh, ika beneran neneng keur nempalan suluh teh bisa. Ai si emak ka mana gitu neng? Apa eta keur tandur di tukangan imah? Eta maneh neneng awewe kalah nempoan suluh atuh. Ari enggeus atuh dacin awet ti tahun neneng mah. Wi, kumaneh we bantuan teh karunya si neneng mangkan antepun seneng ngasakan. Oh, geus atuh neng ge kuing mang tampolan suluhna neng. Awas. Sok atuh tah, ke disuguhan kopi ku neng. Ah, dia lah kurang tampolan suluh makan. Ieu kira perangasakan itu. Alhamdulillah euy keur teu bisa teh nempoan suluh aya si Kowi jeung si Mocin. Sing loba wi kek ku neneng disuguhan kopi. Ah, ke neng nyao anggeus we suluh mah. Apa ya rek barang asakan masing ka jongjon. Kan suluh nama ieu ya wang pang nampolankeun. Terus si emak teh nitah ngasakanan heula nya bieu teh poho deui. Wi, nah sinarian teh digawe. Rek buku neng ya teh tapi keur ngadaguan heula Mang Ajo bisi salah sawahna. Nengen nungguan masih aa can balik wae pegawean loba. Kan anggeus gitu neng eta pegaweuna di naon maneh. Anu si make lobasan pagaweanana. Mang Ajo ya teh geus beurang can ka dieu wae. Turun ka sawah bisi nyalahan sawahna. Ya neng suluhna neng yo. Sok wewi kadiekeun kahawukeun. Yo. Neng, nah itu suhu teh satik bisa meni nu pangalahkeun itu. Deng nasaha atuh wi da si aa eueun neneng teu bisa. Nah, tuh kan neng mang pangalahkeun kayak kuing jeung si Macin itu kaleuweung. Atuh neneng ge bari hayang ngilu kaleuweung. Wi, nah si acan geus keneh wae eta nempoan suluh.
Goblok bisa mau mendingan gampangkeun pisan kana naon teh. Eta tuh mana nempolan suruh teh mana lelet pisan tuh dia kurang. Tuh deuleum we tuh na pigireun hawu. Ah, bukan mana ancana. Tuh na pigireun hawu di geuleung. Suruh segede kitu mah tuh teh kudu ditempol gegel ku aing mah we. Ya, aing ngomong teh podo we ngap. Apaan? Aisyah Lain ari si neneng nana ka mana we? Aya tuh keur di hawu keur nyangu cing. Oh. Belum akhir menem malangkir neneng dia jadi lapar. Nambal aya nama bola kasih geus aya neneng dahar aktif heula. Manis sengit yang teh kabayang diseakeun sambal manyanya mah. Wi, nyaker naon eta? Cek kenampolan sulu cek. Karunya si neneng tadi teh bisaeun. Cenah ayo cegeus di mana? Tah ece manggeus nganggeuskeun tandur di pipir. Kudu mangajolin cek. Heeh, ece teh geus babantu da lila pisan pigaweanna karunya. Neng. On mak, Ari maneh kalah gogolehan wae geus can barang asakan teh. geus mah tinggal nyangungkul. Mak geus balik deui. Da geus anggeus mama pigawean mah. Ari mah geus anggeus maneh can beres wae barang asakan teh. Hese, manim pola suluhna eta ge kalah ku si Kowi. Ari ieu tinggal naoneun? Tinggal nyangungkul mak. Maneh ditinggalkeun ku indung sakedeung wae ge. Komomun lila meureun. Mama suka gampangkeun wae kana nanaon teh. Sok atuh tuluykeun ku mak. Budak kolot kene titah diajar ge. Geus cek ayo we ngomong. Kan sulu mah dianggeuskeun ku uing cek. Atuh datara teuing waraswi si neneng mah dititah teh. Keur mah indung balik capek di imah eueuh sangu deui. Viral tinggal ngadagoan sangu sakedeung deui mama tuh meuni aral-aral teuing. Rek teu aral kumaha atuh neneng indung balik capek geus di sawah teh di imah can sagala aral geus. Ngomong teh meuni kalah sentak porongos. Atuh da maneh mah hirupna pi omongan wae geus parawan geus gede ge eueuh pangarti pisan. Enggeus mak enggeus. Soal abokan teuing bisa jadi penyakit. Ngan kitu tuh da maneh mah ka indung teh. Duh, ini kawan aing mending mang perang kitu eta teh. Ieu nu maneh kana di dari ya we, na kenal kan ku aing jadi ditangga we. Gawe kumaha ya mang? Nundukeun naleurna ge teu apal, urang ada lagu anjing si Mocin teh tadi di dieu. Dia ari maneh pas nu apal wae pan kabokan aing obrok abrak kitu ngopi di garawean ku marane. Aing tah gawe sing puguh heuleurna nu mana? Tadi jadi nama urang gawe hanteu, ngagawean kebon urang hanteu ya teh lah. Ari cia kala malik nyetak porongos era ge aing nu nita nu ngadat. Atuh dah amat sing pararugu gramang sing talete aing tah gawe teh. Pan aing teh tadi teh geus mara beula domba, mara beula hayam, entog. Tuan teh maneh geus kadari teh apa cun dituduhkeun kamari ku urang teh. Amang manitana ge kamari. Gara gawean nu digirang.
Pan orang tak apal kebon mamang pan lomba di ditu teh meureun digirang teh. Enggak saya tuh ayeuna mah di mana we heula ngagawean lah ayeuna mah. Baik itu mun urang gaweana beurang mang. Lah saria mah geus teu ane ieu sok-sok di gawean bae beurang oge. Oke lah tuh orang nyempoana suluh ya karena si neneng geus suluh. Atuh beuki beurang sia teh sigana teu gablek we polo. Pan tadi urang ngomong bae beurang gawena. Ah, sia mah lieur ah. Karep teuing kumaha sia we kitu mah. Balik lah, ingat geus kene amang. Ji ari sia kalau ngabuburak aing pan aing nitah gawe. Cuma tuh da aing mah. Geus kagok lah gawena ka beurangan. Naraya naon atuh euy tadi teh kurang didenge-dengetin meneh asa hareng-heng kieu. Oh, Cin, Mang Ajo ya kieu karak cepul geura. Ari amang nangis di mana? Amang orang itu tadi nungguannya si Kowi di dia. Pan aing cin geus marah bola domba, marah bahaya, marah entok, apal ieu meureun aing loba harta bandana di dia. Aing ngabejakeun sok kami kamalina, sok ka Agul. Apan saria nanyakeun aing geus di mana heula, ku aing dibejakeun kitu, jinda aing mah bukti Agul oge. Jadi kumaha atuh Mang digawe teh ayeuna da geus beurang kieu Mang? Adi niat Mas Saria gawe bae geus beurang oge ke jadi halangan kabariasaan ieu kararitu gawena bareurang. Kadenge we Gusya. Dengan Tom Cin, aing mah can anggeus beres dulu mah teh heula. Karunya si neneng ya. Mana kajian kene pasti ajang dunungannya daripada beres dulu mah. Paru kanan si Kowi teman tanggo cin ke aing ngebelaan demi si neneng cin. Cua lah tuh aing mah. Sudah anu lengkur di dieu. Geuleuan can madang can naon ti imah teh. Aing ka dieu kakak. Beurang ka dieu na. Aya naon atuh wi mun digandeng didenge-denge teh? Ajo ceu lah pika pusingeun. Moges kehe di teh mana sok manjang atuh. Cua atuh Cin. Kara aral kara asa ku sia ge meureun. Oh sok bae barangnya digarawe we aing ngarek ka ditu tuh ningali heula cai belah wetan. Oh mamang we lah. Jor teh teuing lah daripada musingkeun mah. Ka aing eta teh. Rajin wani hoak aing geus jauh sia mah. Aing sugan urang amang teh geus jauh Mang euy. Baya tuh Mang lah ada urang malin ka amang ieu. Tong kitu babal aing teh kolot kieu-kieu oge sia teh. Geus Cin mah geus ya ulah sok sarwana. Deng, keun bae atuh Cin kitu-kitu oge Mang Ajo teh dunungan maneh da geus kolot. Ah, cek, kolot geus bogog ieu pika pusingeuh pika rudeteun cek lah Mang Ajo mah. Mah geus Cin bisi kadengeun. Ya balik deui ka dieu nya rodat Cin lah. Dahar sanggo geus asak pengen sentak kurang ngos wae ka anak. Indung mah lain sesentak ameh bisa maneh neneng. Ya gawat kira dahar. Ya mah buruang dahar geus sagal anggeus. Mana? Alhamdulillah euy bisa dari mina poe ieu. Sok-sok neng, mah geus lapar. Heuh mah geura buru ka dieu da ieu mah geus anggeus.